nu gawe teh can oge lohor geus areueuh baralik. Heran aing mah da. Bi, Iya Cuk Util, aing ieu teh aneh ka mana ari si Amang? apaan jumaahan atuh Cuk Util? Ih aing pantesan atuh can ge lohor geus baralik aneh aing. Har atuh pan kewajiban bareng poe Jumaah mah Cuk Util eureun gawe oge. Pi engke deui mah nya lamun poe Jumaah kajenting tong gawe we ari ek Jumaahan mah. Bejaan kudu boga atuh. Rugi aing gerabi boga pegawai 10 urang. Ayeuna eureun Jumaahan sajam tuh. Sajam kali 10 urang ge geus 10 jameun sapoeun jelema biasa gawe. Har atuh mata teh oge kudu tempo nu gawe teh mang isukan mah eureun kitu gawe teh Jumaah mah kitu. Lain cicing we di imah persian ngompreng atuh Cuk Util teh henteu. Ari Sugante atuh kitunya balik Jumaahan teh langsung diteruskeun deui sajam di leuwihan. Eta mah da lapur eueuh. Da eueuh ti dituna Cuk Util sok tanyakeun ka batur. Rek dinu kokoro rek dinu beunghar gawe mah Jumaah mah eureun tara digawe deui. Rugi aing ah kitu carana mah kieu hungkul nya teh lah ari duit ti heula teh aing sok rarudet tungtung nama itu ngagang gayong pagawean geura teu anggeus-anggeus nu garawena ka kamarana mah rabul lumayan atuh sajam deui oge. Hari geus atuh kudu dikumahakeun Cuk Util mah nya entong Jumaahan nya mereka teh nya ka baturnya. Urang gawe we mah nya kitu mah doraka. Teu hayang nyaho pokona mah laleuwihan we sok we eta mah badami salaki ibi jeung nu sarareana nu warehna pokona mah badami kumaha itu carana supaya dileuwihan di sajam teu hayang nyaho abi mah nempo pagawean bikin ka amuradul kitu. Lieur Cuk Util mah aing henteu mikir menang da di batur oge atuh kitu poe Jumaah mah. Na kudu kumaha aneh aing nya.